Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Siti Aminah di kelas 10 tilu. Di dieu abi bade macakeun teks sajak tina bahasa Sunda. Sampurasun. Eueuhan sora pahlawan bangsa. Karya Nanang Sos. Mata poe moreret ngabentrakeun murakeun panas. Sakorepat tinggurilat bai onet nyasak ngabedah nyawa. Raga karancang disasak pakarang anu malagerang, tinggeuleunceung patulayah waruga ditilar nyawa. Beungeut ias neuteup langit nu ngulapes, rebutan pati di tempat jurit. Taneuh beureum gumeberai banjir ku geutih. Raga karancang gudawang henteu matak jadi aral, demi lemah cai patina dipake tumbal keur nagri. Para pahlawan kiwari nyerangkeun ti kalanggeungan neuteup nagri lemah cai anu teu daekeun bae walagri. Maranehna kiwari tingkeureukeut hatena bendu jeung ambeuk. Teu ridoeun lamun ieu nagara dieusian ku jalma-jalma anu munafik. Demi Allah maranehna teu ngijinan lamun ieu nagerina dipingpin ku jalma anu darolim. Masing eling dulur, dunya pinasti aya tamatna, bakal paragat dihanca ku mangsa. Sampurasun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.